dene rahing kang samya manep satengahing marga manep satengahing marga dene rahing kang samya sampun ya sampun prapta Raden Bima nuju ngahuleng ngaraga meneng ngelohok kemang kadu gunirahangan dika sanajan sepeja ia alas tehnya eta angker semohon kula sanajan sepeja ia leweng teh grot leweng gonggong sima gonggong semohon kula tapi aing ngalaksanakeun dharma aing ya tapi kan nyumponan janji sabab aing satria sadu mungkuk haram dempak aing kudu jalir tidak janji hiji eta kaduana aing bunga sabab nagara Astina rek dibikeun kalanceuk aing Kakang Yudhistira nu bakal jadi raja Astina jadi aing sumanget pikeun ngababat ieu leuweung beres babu doakeun aing babu Kunti doakeun aing Kakang Dharma Kusuma net adiku dewek Nakula Sadewa doakeun aing lain aing teu apa ngababad leuweung teh goreng semohon tapi nyepikeun dharma aing sabab geus ngajadikeun dharma aing pikeun ngababat ieu leuweung kodrat irodatna pangeran rek kamimitian aing katingali itu biwirna alas amr rek di dieu aing mimitian ieu lajeng ieu ge Raden Bima menekung Kahyang Maha Agung Mujasmedi Kahyang Maha Widi munajat kanu Maha Kawasa manteng kanu Maha Langgeng muja berata Kahyang Maha Sukma gentur tapakur kanu Maha Linuhung silokane rep sinakep sin petungga matane babanan catur dia catur araning obat Tria angen-angen wonten pangdangu boten dipun dangu wonten paninga boten dipun tinggal wonten pangampung boten dipun ambung boten pangucap boten dipun ucap rumiksa panca berata pancalima berata kuat sir budi sipta harsa kalian karsa kadia wong mati badep nanging benten nangadami merdi kana asina Gusti munajat kana karsana nu kawasa malah mandar aya dina kasalamatan ieu Raden Bima anu angageugeuh di ieu leuweung wana wani wawu teu wana teu wani teu wawu aing rek kababat leuweung anu katincak anu katajong anu kateungel hampura makhluk gaib anu keteka tingali ku aing dina waktu ayeuna aing rek kababat leuweung lajeng ieu ge Raden Bima singkil nyata pikeun ngababat alas amr
Garuda Jaya anu dicai Jaya Unat Sang Ratu Mut Putih bumi pengah banyu mingkem 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 kami mitian aing kapabat ileuweung Raden Bima tangkal kai anu sakitu arageungna dirabut item raganku ya Bima keun urang teuneun dihandeuleum hieum gesan sampeureun can urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ke bakal kasampeureun deui kitu ujaring carita Sarios di tengah ieu leuweung aya dua buta anu ngajaga ieu leuweung katelah ieu buta teh kakasihna Maruta jeung Maruti pada melanana ngajaga ieu leuweung parantos ratusan tahun kayaanana ngajaga ieu leuweung supaya lestari teu diganggu ku bangsa manusia Hey, 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 hey. Kasorot mata poe keur majeuna nyaeta dina waktu pecat sawen bari moe tongong ayeuna ieu tongong ka poe haneut
di Maruti Abdi Akang ka dieu bawa bako jadi bako mole teh bawa ka dieu urang udud urang udud dibawa bako mole teh ka dieu urang ngadu bako jeung Akang di sae mangakang aya naon brother urang ngobrol we geus ratusan tahun pan urang teh ngajaga ieu leuweung Semohon. meuni bosen-bosen ieu teh Akang wapoe urang teh pagadagan teh kieu we eueuh naon eueuh kamajuan is Tugas. lain eueuh kamajuan apan ieu teh tugas urang da kabeh makhluk aya di dunya teh ngabogaan tugas sewang-sewangan Laras. nya laras moal sarua tugasna urang jeung tah sanajan Adi jeung Akang ayeuna sarua sakapagawean tapi beda tugas Ya. cirina di mana Akang ka kidul Adi ka kaler Nya. tuh pan geus beda nya laras Akang nah itu leuweung teh make dijaga Akang ih Ari Adi Ari leuweung teh di mangfaatna teh gede Laras. di antara na urang ibadah teh nyaeta ayeuna ngajaga ieu leuweung sangkan ieu leuweung teh lestari sangkan ieu leuweung ulah nu aya nu gaganggu sabab naon ari leuweung teh sumber di antarana sumber kahirupan Ya, semohon. paru-paru dunya ieu leuweung teh sabab ai leuweung teh pinuh ku tatangkalan ari tatangkalan teh ngarenghapna teh nyaeta nyedot karbon dioksida ngaluarkeun oksigen Laras. oksigen ari oksigen teh anu dihirup ku urang nya Ya. oh leres berarti ieu teh mutualisme simbiosis mutualisme saling ketergantungan nya ari jelema mah atawa urang ngahirupna teh oksigen keluar karbon dioksida anu diserep ku tatangkalan nya eta teh hukum timah balik nu matak urang kudu nyaah kana alam hiji eta kaduana ari leuweung teh nyaeta sumber mata air sumber nyaeta mata cai apan di mana hujan teh eta teh diserep ku tatangkalan ngajedog di handap cai teh nya apan kabutuhan urang kene di mana halodo engkak-engkakan teh apan ai leuweung lestari mah moal tigrat ku cai da aya cai di handap Ya mata airnya. oh si mun cai nyusu disebutna teh deui ari tatangkalan teh eta teh ngajaga erosi di mana datang hujan gede teh pan kahalangan ku tatangkalan Ya. leres Kang ya Manfaat nama seueur gini. jika keur urang tapi padahal mah pan aya kahirupan anu sahandapkeun urang teh aya jelema di ditu teh aya di lamun ieu leuweung dibabat jika nak meureunnan di mana datang hujan teh timbul longsor anu rugi jelema anu dihandap Ya, orang teo. lebar nya sedangkan jelema anu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balarea Laras. Pelan. teu kudu nyahoon teu kudu Nya. teu kudu nyahoon batur mah urang mah ulah hayang ditilai ku makhluk tapi urang mah hayang ditilai teh ku pangeran Ya, eta. ulah hayang ditilai ku makhluk urang mah nya laras Akang itu dulu di ibadahna urang teh mangpaat Iya nge. barang nuju ayeuna na impal wacana katingali ku Maruti ngadak-ngadak loba sasatuan anu singgal leber sasatuan lalumpatan jika nu mangih kareuwas kaayaanana itu jaring carita daun di tingali itu kunaon monyet dalumpatan
itu monyet lalu jeung cindal rok dok kitu naon teh walah Kang ngadakan panayagan jadi satu kabeh Kang tingali batur malah lompatan itu bagong hees ya kan nahanya batur sibuk hees ya cakron jika na tunuhun da bagong deh oh dan noron meureun nya tai cing hayang nyaho di aya naon lu sanes ieu teh nya eta Raden Bima anu nuju nuaran tatangkalan saya ayo pautangan ayo woi urun goblok why? What? Why? Urun gelo. Saha? Ai sia. ayo abahnya Haketan nera. Ningali dulu itu haketan nera. Ningali ingkang samya pada ngalaga ya ingkang samya ngalaga kurang anyir akang gehel pepelakan nepi ka awut-awutan kebon jagong dempak kebon jagong dempek kurang ajar kusaha waing kurang ajar kira ditahan-tahan kurang ajar aing nu malaksian nu nuaran goblok kabina-bina teuing sia bangsa naon sia ke saha anjeun nah jelema teh ngagerung tiga turunan ojek saha maneh aing Bima aing Bima walah sorana alus dulu dengekeun sangaran Bima dengekeun Bim ari eta tetanggalan teh dituaran ku saha waing waing nah sia teu apa nanti nuaran tetanggalan teh ilegal akibatna kumaha apal apal nah atuh sia wawanianan Kang nepi ka puluhan hektar yang geus dempak dulu Kang urang ajar padaran teh si goblok ai anjeun saha ya ngaran aing Maruta jeung Maruti ampura Maruta Maruti salah kunaon dieu aing nu ngajaga ieu leuweung wayahna ieu leuweung rek dibabar ku aing goblok sia setan sangeunana wae kos nu malak sangeunana emangna ieu teh nu bapa sia kawas nu malak we kawas nu malak si aing nu malak sia nu nuar sangeunana ke dititah ku saha tuh dititah ku saha aing geus janji pikeun ngapa-apa di leuweung urang aja dengekeun ku maneh Bim balik hiji balik punten loba teu bisa saat-saat ieu leuweung dempak ku aing ai dibere kasebatekeun ieu 20 hektaran puluhan hektar keun bae ku aing dipelakan deui nu penting maneh balik hiji balik deui di ayuman ku aing balik deui wayahna
lamun anjeun hayang salamet tong halangan aing. Goblok jah. Kalakah nangtang. Kalakah nangtang. Ye, dengekeun ku sia. Aing ngababad di leuweung aing nyaho akibatna, tapi aing ya ngababad leuweung keur dharma aing pikeun nyumponan janji aing. Sabab aing sadu mungku karang dempak aing kudu jalir cenah janji. Ai ye sanajan jalir janji ye dengekeun ku maneh aing demi kapentingan mah teu naon. Eueuh demi kapenting setan goblok. Ade. Ya si eta mah kitu tah. Gitu-gitu masih naik lu. Aduh, ampun deh. Ay. Gelut jeung aing majuan aya Niwasnya deh. jehel sia jelema naon sih teh wap sing wap cokor kena huntu sakitu bau ti kotok geus gah urang ajar pino modar bima mayu alah ya jempol goblok lah jempol Seri cak curi mah. Lah. Kabuluk wae sia. Katingali kalangkang na ku aing kitu Kang. Aduh, urang sia. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Biar kita kata. Karena terkenal. Alah. Udah teuing sate jaya ke bawakeun goblok. Aduh. Mana tahan. Dirasukan kabaya namihan cahayana yang dosan sederhana mojang prianger. Ngus goblok sih deh. Udah kenal. Dan Bima Hampura Bim. Nanaonan sia. Hampura Bima
sing horeng ieu dua bota telengit tampil lebih hilang tanpa karana dadia nyata dua dewa Batra Bayu sareng Batra Indra. Geding ieu teh dewa Bima kaula teh kautus ku yang otipati jagat nata raja Triloka supaya ngahadang anjeun ulah ngababad ieu leuweung. Nah aing ulah ngababad ieu leuweung. Kaula teh ieu teh nyumponan nyaeta doa tuang ibu Dewi Kunti Nari Brata nginggengkeun sawarga Maniloka. Nyata supaya anjeun batal ngababad alas amar sabab ieu leuweung angker leuweung gonggong si manggonggong leuwih jero leuwih bahaya anjeun Bima mending balik ayeuna paduli aing sanajan di jero leuwih bahaya aing teh sieun nu dipikasieun ku aing ngan hiji naon sieun coplok iman ka pangeran aing bedogong naon bedogong ieu beunyi teh yeuh nya tapi bener jurig sakti setan kumawasa boleh mulia tebatan manusia tauhid nama jero ieu budak teh nyerak deleg la ilaha illallah aing wa di pangeran selain ti Allah teu sieun aing kudu demit nya atuh Bima lamun kitu carana mah ieu taula rek mereka nyeun ieu naon ieu wah galeng naon ieu teh pepetasan naon lain pepetasan boleh ke kabalieur tower lawan tower keur sinyal dieu lain tower lain ieu teh ngaranna teh gada naon ngaranna gada rujak polo nya tah pikeun bekel anjeun ngababad ieu leuweung tinggi tah sakitu teh yang rek mulang deui nepikeun di amanati yang otipati jagatata nuhun ya sami-sami Bima kade ieu ulah dijual lain telen sieun di low kasama tau nya sugan teh lain dewa nya Bima beja-beja siapa yang aya dewa nyanyi sarua ku yang beja-beja sia Bima joget itu beja-beja hiji-hiji sia salamet berarti ya beres ya kita punya rahasia sendiri ya sakitu teh yang jenting asa dibere modal ieu Bima nyata nyanak gadah kaenana bapak teh anak Arya Bima nya pahadiayu beki jero ieu Bima beki angker kaya anak karasaku ieu Bima margi hawana gaib hawana dedemit luar biasa kaya anak sarios di tengah leuweung deui ari leuweung teh anu tadna remet di jero mah aya kaendahan aya patamanan di lebetna teu aya sanes anu ngageugeuh deui ieu patamanan teh Kakasi Bandung Banawasa ari Bandung Banawasa teh kapungkurna hiji dewa anu dikutuk kenging hukuman margi bobogohan di tempat dilarang di sawarga anu tungtungna dikutuk dihukum di ieu leuweung kitu kayaanana Kakasi Bandung Banawasa ari di
hukum natenya eta kabogohna anu katelah Dewi Widarmi dikutuk dihukum jadi batu nanging upami dikatebikan ngadak-ngadak ngajirim deui jadi manusia biasa tapi lamun dicaketan komode digabrug ngadak-ngadak robah jadi batu dekayanan itu yang gitu ungal dinten parantos puluhan tahun anu tadina kasep di Bandung Banawasa nanging kumargi ungal dinten mastakana tidak gor kana ieu batu tungtungna jadi awut-awutan pamunteuna kayaanana parantos teu mangrupa ieu Bandung Banawasa margi dihukum ungal dintennya eta ngagalenturan ieu batu ai tuba Galis Bidarwi Kabodong kapulakan kaneangan jalan ka desa mati bengong apa bisa neangan janasa Tigian nandangang kari Tigian nandangang kari Batuan warek Tuan maksud tidak gagal dipang palekeun Bidarwi bojo akang nyai ieu akang geulis kabina-bina teuing dewa kabina-bina teuing tuba tika tebean jadi jelema tapi di deketan jadi batu nyai geulis bojo akang Bidarwi Itu jeung kitu ulah. dewa angeskeun hukuman dewa angeskeun hukuman kaula ubah kasadita nya serata masumaramba nandangan bae kaseudi irahas pahadiayu atuh kuligang Bawa-bawa Di harita Waktu setempat Lumungkaran Ngadadak Hati deg-degan Bawa-bawa Di harita Wangina Teras ngalamun Salira asa nembong Boa-boa Boa-boa Urang ngepentang asmara
purno kencang boa ambon sorangan boa urang nyaan hate cahaya syukur munnya Aya Bang Pun waspada nerakaton waspada nerakaton ada tumarangan nampu ya tumarangan nampu marangan nampu Bandung Banawasa nuju nyawang tika anggangan ningal bebene anu kiwari ngajirim jadi jalma deui bunga dinten pagawean anak kitu jeung kitu da aya kapanasaran sugan anggeus hukumanana anu kiwari kukupae sareng ngalengis ieu Dewi Widarmi Nyai Galis Widarmi Kang Bandung Banawasa Kang ya Nyai Akang Gelis gerak terima ya Kang Kang Bandung Banawasa Kang ya kaula gerarawu gerapangku engkang mengpeng kaula ngajirim jadi manusia engkang gerawarawu gerapangku Nyai Galis Widarmi Nyai engkang Bandung Banawasa enggak gerarawu pangku kaula sono engkang aina stiker sayang kumampara iya barang dikabruk kue Bandung Banawasa atung anak ngadak ieu Dewi Widarmi
baliknya ke asalnya terjadi batu engkau dewa buru-buru gerangeskeun dewa ieu hukuman dewa kubah kabena-bena teuing dewa piraanan bobogohan di tempat anu dilarang aing nah hukuman nepi ka kieu-kieuna dewa Nyai birahi megatkeun pati duriat megatkeun nyawa Nyai Nyai leuwih hade pae ngabale bangke ngajampana bugang tibatan akang Nyai teka untung tipung katamang beas laksana kapeduriat kanu geulis Dewi Widarami duhieu galis Widarmi galis wah digalentoran Nyai dewa goblok dewa teu ngarasakeun aing bogoh ka awewe dewa kawe banci goblok ieu Bima parantos aya di ieu wewengkon teu wani ngaganggu kana tatangkalan di dieu barang ningali aya jelema anu nuju ngagalentoran batu atuh kaget oge panasaran ieu Bima datang niratang ngademang datang niratang ngademang heuh manggulingan rana denira bojo akang Nyai Bidarui moal aya dua istri anu sajati di dunia ieu iwati salira nu geulis Dewi Widarmi geulis kawanti-wanti enah kabina-bina lucut aya nu nuruban Nyai geulis bawani ngajadi endah bawani ti kudrat akang bogoh ka Nyai geus takdir tinu Maha Suci Nyai gerarawu gerapangku ya akang geulis Nyai geulis duhieu itu lami-lami ieu Bima hayang seuri ningali aya jelema ngagalentoran batu nepi ka bararaseuh ieu batu ieu jelema ebel ieu batu diciuman teu nyaon awewe ieu jelema ieu Nyai galis Nyai iya hapsigrap Purna Dewa hapsigrap Purna Dewa nafsu kang gila-gila
ingkang kagila-gila ingkang samya ngalaga bangsat anu yang syarikeun aing saha hampura anu yang syarikeun sia aing sia bener goblok naon sia yang syarikeun aing heh rek yang seri kumaha sia batu di ciuman urusan aing orang katempo ku aing jadi aing hayang seri bangsa sia kurang ajar hutang pati barapati hutang benar bae udah aing sia teh nyaho awewe lamun sia hayang nyaho awewe di bawah ku aing kemana pagawe pabrik loba dengekeun lain urusan maneh bangsat heh bisi sia yang teresep kawewe jeung tibatan kana batu mending kana entog we monyet entog ge hadeut monyet daek kana entog leuwih ngahina bangsat hutang pati barapati hutang urang dipae urang pinasti kersayang tumampara ieu bima nyampeurkeun ditewak kuleungeun sabelah ku Bandung Banawasa diangkat kuleungeun sabelah ieu bima dipalangkeun melayang di Geganawiati bukan di mana lagragna ieu bima dipalangkeun ku Bandung Banawasa memang ieu tanah kana Bandung Banawasa nandingan badak sawidak kaena ay lagragna ieu bima dibalangkeun ku Bandung Banawasa tanagana luar biasa sanaos ieu bima jangkung ageng ditewak kuleungeun sabelah dibalangkeun ku melayang di Geganawiati dan dihandelem hieum gesan sampereun sagurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ge bakal kasamper deui dan sarios ieu Arjuna kairing Semar Badranaya sapala putra nyaeta nutur-nutur ieu tapak ngababad alas amer ieu Raden Bima anyong nyata kabiwirna anu teu acan dibabadna kitu kayaanana nanging sajajalan ieu Arjuna oge sadayana cing paruringkak bulu punuk margi dedemit-dedemit luar biasa Kakang Semar ieu nu urang ngareureukkeun heula kacape di dieu Kang mangga agan rada keueung kaula teh Kakang Semar sami agan sami nya padahal ieu Arjuna teh salarasna menuju di kukuntitnya eta ku dedemit-dedemit ti dieu disawangkeun teh kaangangan ieu para buta-buta anu aya di salebeting ieu leuweung ningali Arjuna uruy pangpangna ningali Astrajinga marukana buah geus asak meureunna para denawa kula Kade munurula kela moceuk aing tewak-tewak mangga kula ulah waka ngajirim aya jelema hakaneun wungkul tuh uing mana ngahakan hah uing mana ngahakan menang asih ngirna we cu ulah
apaan wah Kang silaing moal katingali deuleu ucu kumaha teh wah wah teh dikepung deuleu ieu teh cu nah keur nengke gaya waktuna wah yang Kang asa muring kaki bulu punuk aing leuy ya Kang kaki babacaan naon sabisa-bisa nya sabisa-bisa we doa kunut ayat kursi gitu sini doa kunut aduh sia agama nahawan haji tapi yang alhamdulillah deuleu euy kumaha dewek bisa ngagejrak di dieu di kampung Citunun ya Kang desa Citunun kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan leres ku alpukahna Bapak Haji Acep Purnama Bupati Kuningan sinareng kuwu nya sinareng Bapak Camat gawe bareng sareng Bapak Kuwu nyaeta Bapak Taswan Sumandi Kades Citunun luar biasa deuleu euy leres ieu kades teh wah luar biasa getena deuleu nya mohon alhamdulillah ayeuna tiasa ngawujud akang tiasa ngagejrak di dieu dina acara peringatan Hari Besar Nasional Hari Ulang Tahun Kabupaten Kuningan anu ka 520 hiji Dirgahayu Kuningan dirgahayu dirgahayu tepang sareng Bapak Dr. Anes Haji Pepen Supeni Bapak Camat Ciwaru aya Bapak Dr. Anes Tedi Suminar ya Bapak Kadis Kominfo Bapak Haji Maman Hermansyah Ketua PHBN Bapak Dadang Ketua Pelaksana PHBN Bapak AKBP Hari Kurniawan SIK MM Bapak Kapolres eta mah nya Bapak Letkol Infantri Daru Cahyadi Suprapto Bapak Dandim atau Bapak Brigka Ahmad Ramdan Babin Kaptibmas Bapak Serda Yudi Wijianto Bapak Babinmas atau Bapak Ulis Harum Rahman Jaya Bapak Ludi Amaludin Karang Taruna aya AA IPA di desa Citikur aya eta tim sukses Bapak Acep jeung Ridho teh Bapak Wakil Bupati Bapak Apang Sujana Sujaman anggota DPRD Kuningan dapil opatnya ti PDIP eta mah bade di istrenan deui anjeunna kapilih deui nya alhamdulillah Bapak Yayas Abahna Awowo Cigedang aya sareng Awowo na ka dieu nya alhamdulillah Bapak Haji Wowo Bapak Uli Sukasari nya Bos Arifin Leuwi Kuda aya deui alhamdulillah Bapak Kuwu Ibu Kuwu Sukasari Pak Kadus Banyaran aya alhamdulillah IPWG Araraya nanda kuningan sararumpi si Ayu Maja Kuning Mang Nana Adun eta mah Mang Nana Adun mah kemana-mana we nganteur dewek CS dewek Mang Nana Adun matinya ti Ciwaru Mang Agus Beben Mang Nanda Al-Wahid Mang Lurah Jerry Mang Doyok FC nya eta mah militan Mang Doyok FC mah Mang Bonang, Mang Yusuf Mismala, Mang Guru Tarsim, Mang Bayu, atau Mas Purwanto ti Wilanagara aya. Alhamdulillah. Bapak Bayu, Bapak Usman Krespo, Mang Iman, Mang Deka, Mang Nurhim, Mang Supriyatna, Mang Galih, Mang Deo, Tony Deminor. Alhamdulillah. Atuh Bapak Leo Hermawansyah di Dukuh Rudin Ibu Aan Cepurkon sia Apurkon di Jalaksana aya Ateguh Kang Erik Lewi nuhun Erik Lewi kana laukna ieu katampi Kang Tis Pespa Mang Tis Pespa Araraya nya Kang Edi aya heeh Lebakwangi Lebakwangi dulur uing lanceuk uing guru uing Bapak Dokter Haji Ayub alhamdulillah Bapak Ustad jadi dulu semohon lohung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti eta mah deuleu eta mah ngage Sunandar Bapak Ayub Sunandar
Da Mang Ayub ada anak abah almarhum atuh. Semohon. Lain siswa deui di aku anak deuleu lanceuk dewek di teh Mang Ayub teh. Heeh. Lain pedit sia teh. Naon tuh? Ai kitu maneh kudu mikir. Kumaha? Berarti sia teh kurang panyawatna. Penyawat daun sidik. Panyawat. Panyamat dan panyawat. Da geus ditransfer. Ceuli omean. Kang. Da geus ditransfer. Bapak Kuwu Taswan Sumandi aya. Aya. Ibu Kuwu Dewi Erawati. Aya. Bapak Syahri Junaidi BPD. Aya. Alhamdulillah Bapak Dedi Iim Satria Pudin. Aya. Ibu Auliang Ningsi. Aya. Bapak Erdani PPC. Kang Angga BBR Bogor. Kang Agus Abdullah. Bapak Ludi Amaludin Karang Taruna. Bapak Ahman. Bapak Beno. Bos Travel Karangsari. Mantri Iing. Alhamdulillah cing kararunyung dulu-dulunya. Akang. Hei. Aya. Bapak Dede Elektro saurna teh keluar. Dah. Hah? Eueuh. Aya. Bapak Dede Elektro. Asumpi Heeh. saurna teh. Alhamdulillah Bapak Cicakrut. Bapak Dokter Asep. Mandi Bapak Rancan. Dokter Asep. Di Mandi Rancan. Di Mandi Rancan aya. Iya. Jang. Lah. Lain naon dewek mah demi Allah maruringkak bulu punuk di dieu. Oh atuh sabisa-bisa we Kang. Deuleu euy ting naon deuleu euy. Naon eta? Heeh. Ngadurungkan suga. Supaya teu muringkak teuing euy ah. Naon Atuh kan? naon we Hiburan heula we nya. Nya. Heeh. Hayang lagu tepang sono jeung urang dieu ye. Pak. Naon Asia? Kayaknya gerak menyan Pak. Gerang Mun menyan urang belum jagong. Jagong Lain naon ieu leuweung teh angker leu. Nya abdi mah beda maringkak bulu punuk. Cuk. Cing kaya pamenut lagu cenah ieu hayang tepang sono cing kanya. Gerak keset cakrut. Wuhu. Cik kira sauran bulan yang Ka Bapak Kuwu ka dieu kitu ucu. Bapak mantan Kuwu sumur biru ge aya. Mantan Kuwu Sumur Wiru aya. Nyangakeun tepang sono audeng. Kanggo kap Bapakku Taswan Sumandi kula. Beres. Haji Wowo aya. Aya. Beres. Bos Arifin Sor kapayun kulana. Ber. Lah Bapakku Taswan Sumadi ngahaturkeun lain. Ngahaturkeun Bapakku Taswan Sumadi patepang sono. Patepang dilebat seni manawi bahan katampi manawi bahan kaanggo Bapakku Taswan Sumadi. Mana Bapakku Taswan Sumadi kapayunan sakedapan. Bapakku Taswan Sumadi disarangan ibuku anu mana lain. Nyanggakeun sabrang salayan ibuku Dewi Erawati nyanggakeun sabrang salayan. Lebat kasabe mahang teu nyangakeun kami lumayan. Bapakku Taswan Sumandi ibuku Dewi Erawati lebat kasaya mahang Aya kene ucu. Bapak Dokter Baseni Suminang. iya lagu patepang sono patepang mama lagu Bapakku Taswan Sumandi di labah seni Beres Paku. Boyong tepang sareng Bapakku Tasmadi anu bageun kadielan sakedapan hatur nuhun kana pangasihna hatur nuhun Kakang Silai. Bapak Camat. boyong alih kanggo Bapak Camat Dokter Anas Haji Pepen Supendi masih aya kene mana Pak Camat disarengan ibuku Dewi Erawati anu bageun Bapak Camat
nyanggakeun mah Bapak Camat Haji kasadaya kasukrining pacamat deui da pamiarasa ari nu cinta Gani sinuhun da Bapak Rohman Karangsari seri bangsa nu mandiri di Bangda Ajen sauran bos Arifin kapayu mana bos Arifin leuwih kuda Bapak bos kita nu bager bos Arifin leuwih kuda ieu mamah lilis hoyong tepang dasa gedambang hatur nuhun kana pangasih maduna nyanggakeun hiburanana mangga urang sasalengan Bapak ulis harum majengkeun seni kagungan hoyong nepangan Bapak Dedi Iin Satria Pudin anu manga disarangan Ibu Aureli Sri hoyong tepang sakadapan Ari anu manga Bapak Erdani PPC anu bager oke Kang Angga BBR Bogor da anu mama Ari Kang Agus Abdullah anu mana Bapak Ludi Amaludin Karang Taruna anu mana Tong bari ngarokok atuh Bapak. Bapak Haji Wowo anu bager lair Bapak Haji Wowo Cigedang hoyong tepang Soalnya kapayu Pak Haji Wawo iya mama lilis hoyong tepang sareng Bapak Haji Wowo Cigedang deui Bapak Haji Wowo anu bager bayar laguna beres nyangakeun Pak Haji Wawo iya lagu Pak Haji patepang orang Haji song ayu lansor patepang mabakte mantri Iing dilebaseun nia mana Bapak Mantri Iing sareng Bapak Dewan Apang anu bager nyanggakeun kasadayana ini pamiarasa cicing sauran Bapak Haji hoyong tepang sareng Bapak Haji Dokter Haji Ustad Ayu boleh Bapak Dokter Haji Ustad Ayu hoyong tepang heula hoyong tepang Haji nyanggakeun hiburanana hoyong tepang pun tepang teu panasaran teu panasaran kumaha mah mayunganana bos Arifin sangkan ulah bos daka Arifin hujanan saya bos Arifin kumaha mah mulunganana teh malah saur sangkan ulah ka bari ngeureuyeuh Ma. 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 Naudzubillah syumma naudzubillah. Dah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Dedeh teuing panayagan. Batur mah arangkat ka Mekah jadi haji. Dara penting ieu panayagan jadi anjing. Paingan cek katerangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughallallah. Disebutna najis mughallallah. Ku najis-najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing antal kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai 7 kali.
make taneuh ongkok bener najisna sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh bener tapi lamun sungut ente nyinggung karena perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngubah di sini survei membuktikan goblok ja jadi sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis tibatan sungut ente dia ka aing agama naon si lain Islam hah Islam bener Islam bener di imah ge tasbih boga 3 sajadah boga 6 sanajan sia gablek sajadah aya 3 truk di imah sia aya teh dipake salat mah keur naon ya loba tamu bener agama Islam bener Islam dengekeun lain cek dewek cek katerangan dengekeun al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi naon artina pasti nanyakeun sia mah mau ngarti matak nanyakeun ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna bener kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna nya kari-kari aina ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur nu kitu disebut Islam teu rumasa bari nage nganyerhatekeun batur tah sia mah kitu ari kasalahan batur di korehan kasalahan sorangan disumput-sumput ngahakiman batur wae sia kasalahan dari kapalire naon kesalahan kuring da naon di situ teh rasaan teu boga salah tah sia mah agama teh kakara nepi kana rarasaan mata kitu budak Badung da kakara nepi kana rarasaan sama agamana tepikeun kana rasana atuh neuneun letah teh kurusak kutangan akal yang pikiran oh teu pararugu jol amak-amakan kudu puguh atuh rumah sah henteu kuring teh boga tah sia mah kitu cek aing oge kunaon atuh naon we ya dengikeun ku sila dengikeun ari bapak aing datang di kenangan si dawala di kenangan aing keplos oh iya bos ang ba dua bapak anjing cuma kacing tung keplos aing teh rek ngahibur ka dieu teh jauh-jauh era aing teh bakal teu ku era tempo beungeut aing jadi beureum keur mah beureum ti tadina jadi akang teh gara kendang di keplos-keplos ya iya dong ya akang teu ngarti saha teu ngarti iya akang palebah dia akang teu ngarti ya teu ngarti palebah mana dewe ya bener kapopohokeun ka luli-luli da kitu naon sok batur nyarekan ya cing ngarti akang naon eta tukang kendang teh ngahaja di keplos-keplos teh naon hayang disawer ku akang oh jadi hayang disawer ku aing ngarti jadi maneh nyebut teu ngarti ka dewek sabenerna mah nu teu ngarti teh lain dewek saha si lain ayeuna si lain hayang dibere duit ti aing duit ti meuneu coba sok kitu eta akang akang unggal peuting nabeuh totoronan san balik nepi ka ayeuna oge nu nyawer loba Bos Arifin nyawer tah bieu katingali ku sararea dengikeun ku sia sanajan aing ngawayang unggal peuting nepi ka ayeuna can balik-balik unggal peuting loba nyun nyawer unggal peuting loba nu mere duit dengikeun ku sia da duit mah lain ku aing ku saha iya we ku si dadan dicokot ku dadan tuh Bos Arifin mere deui teh angare ku si dadan angare duit mah ku dalang kebina-bina teuing sia mah ngeunah panayagan dalang mah ngeunah turun mobil unggah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak padahal sia teh hirupna ngan saukur ngagulak-gilak aing dengikeun ku sia dadan lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia sok dengikeun pagawe negeri lain mangsiun moal aya sok cek hirup saya ngagulak-gilak aing
ongko nyarekan ongko nyium daing mal hirup lamun dadan le nya tuh nu nyaah mah bos Arifin we kadewek mah ari awowo henteu kitu nya awowo nyaah kadewek kencang sok gitu moal kopi we da kadenge ku aing ngopi kopi moal sia teh nu usaha teh oh nyaho aing usaha aing ngomong kopi namun bahe tukang kopi nepi ka ngacleng ampun ajang babaturan da mah tukang kopi tukang kopi nepi ka ngacleng dulu euy alah aing keur ngomong teh kopi ampun ajang saguru sailmu ulah ganggu dewek berusaha si lain usahanya didoakeun ku dewek si lain cing beunghar tukang kopi teh mudah-mudahannya amin nya tidak dagang kopi teh dagang mobil geberi doakeun kabayang mobil doakeun jang cing payu kopina lamun teu payu inu me ku sia sorangan alah alah kitunya komentar lagu saya deh bapak mana bapak Akang hah bapak Akang Semar bapak Semar kan pakai digugu atau sia kolot saha kolot bapak Akang bapak Semar duh kolot di mana kolotok lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen coba manusia percobaan produk gagal Semar teh satria baja hitam leungit baja na tinggal hitamna itulah Semar banar nangka coba eta duraka Semar duraka ka aing lamun Semar hayang senang hirupna kumaha da suku aing teh coba tuluy inum sugan nepi ka TBC duraka duraka Semar duraka ka dewek mana nyaah ka anak puguhnya kang tuh nya naon kacang cenah kang lawaran kacang we kieu tuh mujeunna we kieu kana kacang sok atuh akan dinya nya ibu-ibu ngadege kacang teh atuh babaturanna disebut we nya Nabi teuing lamun Semar cek dewek lamun nyaah ka anak lamun nyaah ka anak sakolakeun dipasantrenkeun nya lamun teu kitu hianat inilah salah satu korban pengkhianatan orang tua kumaha kitu sasama dewek mah ayeuna geus jadi insinyur jadi doktraneus model Ustad Ayub jadi doktor gelarna ge nyebut ke encep Aden ka aing mesi we si cepot ieu hirup teh disakolakeun kudu jadi bapak yang mana batong sakola geus ngangun doma nepi ka aing boga anak di doma kumaha mimitina dewek teu nangtung doma mundur nya kapaksa we dijadikeun nya berarti bapak dewek teh pengkhianat nya nu matak aing mah hayang buru-buru hancur di alam dunya teh hayang buru-buru kiamat hayang nempo Semar engkak-engkakan di neraka dorakati aing Allah eueuh hiji kajadian kolot dorakati anak aya eueuh aya kolot dorakati anak aya eueuh lamun anak nu dorakati kolot loba heuh eta ge loba anak dorakati kolot kan aya kolot dorakati anak aya eueuh aya cik lamun aya buktikeun mun aya buktikeun bener hayang bukti tuh di Ciwaru kemarin di Kapolsek naon aya awewe dibawa ke Kapolsek meureun we maling emas lain maling emas miceun orok anu kitu lain dorakati anak wayaw eta aya wayaw jempe karasa tak ulah si omong-omongna teh sia teh pangrasana teh bener nya emang bener meureun emang tak dipikeun ge anak jadah ayo ada cempe si Akang naon meureun emang tak dipikeun ge anak jadah teh kumaha karep make jeung anak jadah
dengikeun kumaneh cek katerangan kulu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih orok mah suci budak mah bersih lain anak jadah tapi indung bapakna nu haram jadah belum jepen karasa pok rasa menang deui eta ya ya Kang akang apa teu artina anak jadah naon anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan yo ngulang deui asa bener eta ngomong anak lahir eueuh bapaan bener wae eta teh salahna gebeak di karep make jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe reuneuh teh usaha ge saya kana pager eleh deui nya kikituan dipelenung we teh kemeuna karep jeung ngomong teh jempe Kang eleh tuh kumaha indung bapana dengikeun bisya rek dimajusikeun rek dinasarnikeun rek diyahudikeun kumaha indung jeung bapana cinekna kumaha nu ngurusna deuleu nya matak pangeran barek hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna tah ieu geus malik-malikeun akidah ieu si goblok ieu nu kieu aliran sesat nu kieu kabina-bina teuing malik-malikeun akidah sia tojaiyah jeung hukum naon nu matak dina tuluikeun lanjut tuluikeun Kang sok kayaknya jempe tuh tos lami di dieu Pak ti tadi nah atuh teu hitut teruskeun yang nu neme teh lan teruskeun nu neme teh teruskeun heeh sae nu matak bapak-bapak ibu-ibu pang-pangna generasi muda urang wajib pisan ngahormatkeun jadi kolot sabab inung tunggu rahayu bapak tangka derajat nyapa tuh cek bapak ge heueuh enak mah bener komo ka inung sabab naon bayangkeun inung ngakanung 8 bulan melendung tapi indung teu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna nyapa bener enak tuh ayeuna ka bapak gabruk ka bapak bari nyuu sakuduna bapak nu ngayuga bapak nu ngagedekeun abdi bapak nu mangusahakeun abdi bari cekel tuurna cing tarik nah tarik-tarik teuing sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek nyapa panuju sia kadon beuki nyeuceuh sia carekan wa belegu kabina-bina teuing sia kuman wa bodoh ae kalakang ngaheureuyan ngalonyeng tong diturutan deuleu jang jelema mode kieu mah moal wa kalau eta wa bahaya deuleu diturutan jelema mode kieu mah tara diwarah lain tara diwarah bangkar warah deuleu jelema mode kieu mah ai tuh sedan jadi punung bapak Kang tuh bapak jadi punung tuh moal bapak moal punung make jeung moal ye ngaranna ge Semar nah kumaha kitu Ari Semar teh sempengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam jadi Semar mah moal punungan kitu Kang lamun Semar ngadak-ngadak punung genti ulah Semar ngaranna saha Kang Udin atuh nya iya Kang eta ari wayang teh pan filsafat wayang teh simbol nya contoh gambaran kahirupan yen gogoda anu paling deket teh tinu deket heula gogoda kanu jadi kolot teh tinu deket heula anak pamajikan eta gogoda
nya apaan teh saeutik para pamimpin urang ayeuna gara-gara digoda ku anak jeung pamajikan jadi jelema jadi pamimpin anu borangan. Wah, sieunan ya Kang. Jadi borangan teh sieunan. Sieun ku jurig. Lain sieun ku jurig. Pamimpin ayeuna mah loba nu borangan, loba nu kasieun. Sieun kumaha? Sieun teu beunghar. Sieun teu gableg pila. Sieun teu boga mobil loba. Sieun teu goblok imah gedong. Tina loba kasieun tungtungna ngahalalkeun sagala rupa cara. Nya teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rakyat, dileg-leg ku sorangan marukana muamalah dina ti koronya. Heeh. Gitu dulu. Da rakyat teh geus sarahoeun ayeuna mah ulin-ulinan pamimpin teh. Da pala linter rakyat ayeuna mah nya. Nya atuh. Ulah ieu ulah pedah. Rakyat di kampung da ayeuna mah teknologi geus nepi ka kampung. Sanajan di dieu eueuh sinyal. Nya da TV mah aya meureunan. Ngas tidak laju wae nya. Apaleun masyarakat ayeuna mah geus balalinter ulah nganggap bodoh wae ke masyarakat teh nya. Itu dulu dah hakikatna mah masyarakat pemimpin teh sebenarnya mah raja teh nya. Raja teh rakyat teh. Kumaha teh? Hah? Apan kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Nya, absan ieu teh negara disebut republik. Aire teh kembali ai publik teh hartina ka umum, hartina ka rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tuh balik deui ka rakyat. Pamimpin mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake. Tapi rakyat sapanjang negara ngadeg, rakyat tetap aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. Lumata hiji pamimpin kudu ngabogaan pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Dah eta. Bener Kang. Nya. Angkat harkat derajat rakyat teh cenah eureun seubeuh lain eureun eueuh. Dah eta. Nya. Itu cingarebul dapurna rakyat teh. Sing mendidih. Nya. Mereka senangan luar biasa rakyat tidak digaji teh ku rakyat. Karunya Mang Udin deuleu sok dikempil-kempil eta duit pajak tanah anungan 2 tumak dibawa ka non teh ka kantor desa pajakna teh di kantor desa dikaluhurkeun ka pusat dikempil-kempil eta nu sakalian telat ge gedenya Mang Udin tukang sawah telat pajak teh geuningan didenda nepi ka bebeakan dikeun bayar pajaknya dikaluhurkeun dikumpulkeun ku salarea jadi gaji teh keur para pejabatnya tuh sing goreng dununganana teh Mang Udin anu gableg sawangan 2 tumak deuleu nya nu matak ulah gede hulu jadi pamimpin teh nya kade boga pila boga mobil naon teh eta teh tiranya mereka gableg gaji di mana lah mun eueuh duit pajak nya lumatak meureunan di dieu hiji pamimpin sakali deui kudu memprioritaskeun kepentingan rakyat. Nya kudu manunggal jeung rakyat. Manunggal jeung rakyat saha jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna. Nya. Heeh. Manusia. Naon euy? Manusia. Juri Kakang. Iya. Juri gade. Teu sieun aing mah ku jurig teu. Eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig. Lamun ku beus loba kagiles. Aing mah teu sieun ku jurig teu. Manusia. Teu sieun. Manusia. Keung meureun. Tiris. Manusia. Da walu. Ieu da walu. Tek naon? Urang ludo. Manusia.